Hmm. Duh, geus beurang geuning bajehna atuh masak jeung si Asa Sarat. Duh, geus eueuhna naon. Rek ka tukang bisi aya hayam keur gendog. Neng, gimana tuh nya? Jalan teh? Kumaha, Abi di kandang hayam. Kenaon deh di kandang hayam? Geuning hayamna can gendog. Kepriwe tuh gue sarapan si Aa engko. Kenaon deh neng di kandang hayam? Pugu mah kandang ayam, miliki ayam, malah ayamnya ra ngendog-ngendog. Kumaha atuh neng? Oh, nya, apal. Cing, dagoan di dia. Mana tuh terus arep mengendi? Antosan be, kalebet heula. Nya atuh. Kemana atuh yuk bedog teh? Sok hesek di teangan. Jangan boga tang emok bae. Iya. Tak gening, panggih nama. Coba gagangan ka kieu lah. Rek naon di Mama bawa bedog. Neng, hayang terehlin, hayamna endogan. Nya sok atuh. Sok ya hayam, ada kendog mal. Numal dicaca kurang. Kendog mal. Sok atuh neng, junjung hayamna. Iya, jadi akeh gini endog ge. Sahatea tuh. Gitu loh. Joy bari ada hari jambu lah Joy. Udah ratel naik ke tanggal jambu goblok lo basi reman. Sarpikirnya Joy di lembur kamarana nya euy. Bet. Kemarananya umat-umatna. Orang kayak biasanya gini. Set teuing ieu batuk goblok asa diulang tahunkeun teh anjing teh. Di obat atuh bet. Aur aing mana pemana. Isi teh pae. Udah asa diingetan sia Joy. Padahal ku aing dibawa we ieu teh obat teh. Poho. Nu malah tuh euy. Bismillahirrahmanirrahim. Eta. Ari sia kumaha bet. Yang obat juga kita patut. Mantap. Pasakan pemajikan ai. Dahar enggeus, ngopi enggeus, biak 2 gelas. Maloyong heula. Sebenarnya aya piduiteun. Ari sia kumaha dia ta bet. Sendal teh 2 toko gitu. Nih asa teh level-level acan eta teh modalan pisan saya beli sendal. Goblok teu apaleun ieu nu kieu teh zaman ayeuna sia teh tempo daripada nu sia. Sendal kieu patut soek kalebatan roti disoek-soekeun. Gadah bener ngecek wae. Galih, ayo milu, mau gas ya. Gimana mah gasna? Tadi dinya tak cokot. Dina deket panto meureun. Ih, gasnya dihandap. Gas. Kumaha si Bibi gas tinggalin kelah di gas. Angkat ngebut alah. Tempo Joy. Anak jeung emak malah siga bodor. Meuli gas kalah ditinggalkeun jeung budak-budak. Edan bener. Oh bet.
Rupa-rupa we nya jelema di alam dunia. Heeh. Lieur aing mah ngebendungan anak. Seng teuing. Tak gini, baru udah euy, sampeurkeun ah. Pasti mana sih Acos? Sengaja hayang ulin, kalah kebeneran di dieu. Tas madang kami teh. Baru gak udah dah. Oh, weuh cus, beak udah. Udah atuh nya. Meuli heula tuh. Sok atuh, Urang mah sia. urang nungguan di dieu nya bed. Heeh. Yang jatuh euy. Pon kela. Bungkus deh. Oh, Iya be angkelna. selanya. Pon. Oh, nya Bi. Oh. Mana bed? Udah nak. Ya, cus. Anjir. Iya aing meuli udud pulang loba-loba teuing leuwih ieu mah. Geus langting dipulangkeun. Ih, Pesakan, Be. karunya boga warung. Maneh ke batian dipulangkeun mah. Cenah aing rek merengkeun heula ka tukang warung karunya bedul. Dulu atuh urang. Bi. Bi ieu. Angsu rokok Bi, acan euy Bi candaan sulan mece rokok. Goblok jamet, bener pisan. Naon Bi ari sia? Eta dua rorongkong hirup. Kunaon di maraneh beungeut tamni harasem. Eta si gobed, ada yang ngomong si kanu bener. Pulang meuli udud rek diberekkeun wae. Pek teh nepi warung, ngomongna can dipulangan, minta deui pulang. Adi si Abed. Oh, dia mah bener wae sia teh hirup. Si gaya baru dak itu karukul naonnya Budak ASRT. Kumaha mun urang suang gawean wae. Geus lila ya aing tidak ngeunah. Gaskeun bae lah. Rek digeroan heula tuh poeng CRT-na. Teh. cuy aya naon baru dak iya kumpul-kumpul di dia Iya teh. Kan Sincus ayeuna ulang tahun. Arek ngajakan makan-makan. Kira-kira Pak RT bisa nyiring teu? oh nyameureun atuh hari masalah madang mah pasti milu oh moe ieu can sasarap kebeneran sahan ulang tahun ieu teh Sok atuh lah. Song mangkat ayo. Urang neangan warung nu ngarenaheun geuning. Yuk, gas. Ayo teh. cuk siap Tuh murah gede euy. Tah Joy. Mana si Ajoy teh goblok teh. Ayo sigana ngeunaheun Joy. Warungna euy sigana yeuna ge komplit Joy dahareunana. Geus lah. Ulah dililakeun bed. Lapar aing beuteng ya. Heeh euy. Sok lah, parasan. Masalah mayar mah gampang. tuh aci orang terharu joy orang iraha orang ngasan basta istighfar ayeuna geus kan dibawa ku barudak biar teh batu macan aya teh nu dipikeun ku barudak ku wargana urang mah alhamdulillah lah moga barokahnya ya jaba basta istighfar nu terkenal urang hayang ngasanti bareto kakara ayeuna duh alhamdulillah ayeuna pesen aja masuk bae segar jigana ieu cocok Sarang enak iya apa? heeh sok kuning kana eta we segernya Ieu mah sumbrah euy segalanya. aduh alhamdulillah ya barudak melager ka RT joy nya bet mending kena ieu we semangat bisa gantinya apa yang masuk Oh, tuh orang pesankeun ya. sok siap Teh, share baso. 1, 2, 3, 4. Oh siap didamelkeun heula kedapnya antosan. Mantap bet. wah mantap ini ngaruh di kieu ngalina ge Sok mangga di halaman. wah turun bro Oh. masuk istighfar tuh wah enak menerima sip mantap Ini Pak RT yang ngaminnya tadi. Komplit euy nya. Kami sareng abi ya. mantap ya Joy enak ya Bre. pasti aja momennya ya terwaktu tuh wagir nuhun barudak di batu istighfar nikmat ya
Aduh, tas dahar sama rezeki. Sayang modal. Ada sia dahareun kakara ke diasupkeun mesti podolkeun. Alabatan pedet hirup teh sia mah. Angge orangnya bet. Orang serangan mah sieun we. Sia berang-berang sieun. Ayo atuh. Aduh. Joy, lebar aing barudaknya. Masuk ke karya sukun ke satu dieukeun dasar barudak kereblek eta mah. Biasa barudak sama Pak RT. Duh Pak RT, antosannya eng. Abi sayang papang euy. Oh, ya Abi kepegerang lah segedapnya. sok. Tadi ulah lila nya. Oh, siap Pak RT. Sorangan nih dia ya. Kumaha Joy? Beres? Beres lah cus. Paling si RT nungguan tapi ke lebaran bed. Aduh ngasih RT. Ampuran ke lebaran ja. Lah baiklah pohon meureun isukan mah. Kan itu mah barudak kasalila-lila teuing teu baralik-balik deui euy. Bobot kegeun aing. Aing rek ngalewas atulah hari kitu mah balik ah. Katampukan tiga namanya mah. Karobog ge barudak kudu balik kurang ge mah bisi katempuhan lah. Pak RT, ka mana? Rek mulang neng arek kitu kumaha? Terus eta basa can mayar. Waduh, arek kitu can dibayar barudak. Can mayar ieu. Ieu basa urang sanu rek mayar tiga kieu. Kumaha si RT? Goblok ta barudak ka aing nipu bae, aing katempuhan, aing kudu mayar. Mana aing teu mawa duit ti goblok teh. Dasar barudak teu berakhlak ya, kurang ajar ku aing kudu dilaporkeun ah. Ayeuna kumaha yeuh? Ayeuna aing mending kabur ya, kabur. Dasar barudak karoblog. Sarwana jeung RT nangadon kabur. Dasar goblok kabeh ieu mah. Sekarang mulai TV. Semangat. Masa istighfar. Astagfirullah. Puguh mang kandang ayam. Bok ayam yang ngendog, malah orang ngendog-ngendog. Ulah sih. Kayak saya ada.